Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu barayaki dagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng betepang dangu deui sareng akinya. Ya acara nu maneh tangtos namanya eta dongeng Sunda di Kandaga Kidagar spesial YouTube. Pemirsa, urang ngeureuyeuh deui narasieun hanca nu katunda nyaeta lalakonna Pasidik Purnama sareng Ambu Aida dina jejer carios Jagariksa Kebon nu nincak bagian kaopat. Kumaha rasani lalakon urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui saat acan aki ngadongeng ulah hilapnya di subscribe bae ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna aya dina panangtayangna Allah taala dipaparinan kesehatan lahir sareng batin jembar manah gampil rezeki. Oge tebih tina balai, amin amin ya robbal alamin. Pemirsa, sapados nyangkulong kana waktu langsung urang gabayar deui nya Jagariksa Kebonna. Mugi-mugi wae ieu dongeng teh tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang molerkeun kacape saparandosna urang sadidinten kasab milariki payah. Oge mulangkeun katineung ka mangsa jaman kapungkur di mana urang kapungkur mah pada remako nya hiburan teh ting darepong painan radio ngadangukeun dongeng Sunda. Sasieun sabanjeureuna mugi-mugi aya hikmah nu tiasa dicanak urang sadaya kangge pieunteugeun urang dina kumbu hilup di alam dunya. Para samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Isuk-isuk keneh Sidik jeung Aida meresan pakeana pikeun bawaeun milu cicing di anakna. Salila beberes baju, Sidik cicing teu loba omong. Pasemona ka ciri masih anu nyimpen ka amak. Kakarak ayeuna Aida nempo Sidik amak sabab biasana mah Sidik teh tara tepi ka amak kitu. Aida sabura kali maling reret tapi Sidik tonggoy. Jong jon beberes bari anger baeud kawas anu teu mirosea kana ayana Aida di dinya. Ceg Aida teh nyokot foto Sidik nu aya di luhur meja tuluy diseselkeun kana koper. Tuluy Aida turun miheulaan keluar ti jero kamar. Sidik masih meresan bajuna. Red kana foto Aida anu aya dina meja, gap dirampa. Dipelong sakedeung terus diasupkeun kana koper. Aida nyampurkeun deui ka jero kamar bari mawa dasi warna bulau. "Kang, bade dianggokeun dasi," cek Aida sorana halon nahan perasaan. "Akang mah moal make dasi deui." Walon Sidik bari ngaleos kaluar ti kamar. Sidik lempang lalaunan panonna rateret nitenan imah. Kabayang deui sagala panineungan di eta imah anu geus dicicingan ku Sidik salila puluhan taun. Kagambar jelas ti mimiti ngamimitian ngeusi imah. Sawaktu masih paduduan jeung Aida tapi kajujo lahir opat budak lalaki anu ayeuna geus darewasa. Kiwari imah nu pinuh ku kenangan atawa panineungan teh kapaksa kudu ditinggalkeun. Aida nyusul turun terus matot pigelang Sidik di kamar. Dibawa ke kamar handap.
Nyai teh moal aya di sagedengeun akang. Obatnya tepat waktu Kang. Ulah hilap. Akang alergi ku eueteun anu tiis. Komo anu ngangge es. Saur dokter. Pami akang caket sareng kalung ieu tekanan darah akang moal naik. Cek Aida bari ngalungkeun kalung terapi kesehatan ka salakina. Cipanonna mimiti nyanggrung dina kongkolak. Ukur anjeun nu paling caket dina hate akang teh Aida. Teu aya rohangan kangge dokter atawa naon bae ge. Ulun sidik bari neuteub deudeuh ka Aida. Akang mah teu pernah robah. Aida ngagukuk dina dadana sidik. Ayeuna mah karasa salempang. Jeung honcewangna bakal pajauh jeung salaki teh. Nya, akang mah teu pernah robah, moal pernah. Cek sidik bari ngusapan tonggong Aida nu beuki jero nyusupkeun beungeutna kana dada manehna. Sidik meremkeun panonna berbay cipanon ngalembere tina juru panon sidik Purnama. Tuluy lalaunan mapai pipina. Di mana Bapak jeung Mama? Cek Ardi tumanya ka dulur-dulurna nu ngawalon Herlina pamajikan Herdian. Aya di kamar nuju ngalalamun. Sing calukan atuh. Cek Ardi deui. Dimas jeung nu sajena tinggorok teu sopan nyalukan ka Sidik jeung Aida. Pak, Mah. Hayu burukeun tos telat yeuh. Sidik jeung Aida nu keur silih tangkep kagareuwahkeun. Sidik muka panona tuluy neuteub deudeuh ka Aida leungeunna ngusapan buuk Aida nu panjang tuluy ngusap pipi Aida nu baseuh ku cipanon. Sidik ngaleng Aida kaluar ti kamar duana nana muru ka hareup imah. Barang tepi ka patengahan Aida rurat-reret. Taman nu baheula mekar teh kiwari karasa alum. Sababrek ditinggalkeun ku sang jaga riksana. Sidik ngusapan tak-tak Aida bari diajak terus ngalengkah nuju ka panto hareup. Dina hate Aida ngagulik sagala rasa jeung pananya. Diolah kiwari kosong jeung gersang. Taman nu baheula mekar kiwarikeun aku topan. Naon nu dipelak, naon anu dipanen. Pikirkeun deui jaka riksa kebon. Kiwari ukur Gusti nu bisa nang tayungan iwal ti Gusti. Sidik neuteub pinuh ku paninengan saterusna mendeutkeun panto ti luar imah. Tuluy cekrek dikunci. Ti pakarangan ngurunyung Saipul Bahri. Sobat Sidik sakaligus nu boga imah. Keke kuring kudu nyarita naon ye Dik? Kieu carana anjeun. Malah sosobatan urang anu geus kawangun 40 tahun teh.
Urang teh pan sosobatan awit ti budak. Urang mah pipisahan sanajan geus karolot, ayeuna naon nu kajadian? Ka mana sosobatan? Cinta ka nyaah jeung kesetiaan anjeun. Cek Saipul Bahri. Bari cipanona murubut bedah teu katahan. Pul dangukeun kuring. Teu, kuring teh aya ngadengeun naon anjeun geus nipu. Terus ucap kalimah anjeun ngalanggar sosobatan urang. Kuring ngalanggar sosobatan jeung anjeun imah ieu di mana kuring mawa pamajikan kuring. Di dieu anak-anak kuring lahir jeung digedekeun dik. Nah kuring megatkeun sosobatan. Henteu Pul henteu. Kuring boga paninengan endah jeung anjeun oge ieu mah. Pamohalan kuring sanggup megatkeun sakabeh eta. Cek Sidik bari neuteup seukeut sobatna. Sidik teh mikeun kunci imah. Naon ieu teh? Kudu dikumahakeun ieu kunci. Kuring kudu mopohkeun paninengan jeung anjeun tuluy nyiar nu nyewa anyar. Tiap nu nyewa taya nu cicing lila. Ieu imah milik anjeun, ukur anjeun dik. Cek Saipul panonna tambah rambisa. Pinuh ku rasa sedih. Sidik ngarangkul nangkep sobatna bari nepakan tonggongna. Kuring kudu indit ayeuna dulur. Cek Sidik ngaharewos terus ngalengkah muru ka jalan dituturkeun ku Aida. Sidik jeung Aida pacekeleungeun serog ka jalan, dua taksi geus nungguan, nu hiji mah ngarah ka kaler, hijina parkir ka arah kidul. Mah, taksi urang mah pali dieu, cek Dimas nyabejaan indungna. Aida malik ka Sidik silih teuteup sakedeung tuluy dua dampal leungeun anu salila ieu silih bantu dina sagala rupa hal teh kapaksa kudu papisah. Aida ngaleupaskeun panyekelna tuluy asup ka jero mobil. Kitu oge Sidik asup ka mobil anu hijina. Teu lila mobil dihirupan geuleuyeung dua taksi maju lalaunan ninggalkeun imah Sidik Purnama ka arah anu papalimpang. Di jok tukang Aida melong ka Sidik nu saruana diuk di jok tukang oge. Duanana silih teuteup kawas nu embung leungiteun waktu dina mimiti awal pipisahan. Sidik jeung Aida teu ngiceup tepi ka ngilesna mobil sewang-sewangan dina pengkolan. Pamirsa sadayana ulah hilapia dongeng di alpukahan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar Official di mana bae ayana. Mangga tiasa walanjana ngalangkuan produk-produk anu dipajang di dongeng Aki di pojok kenca ieu video. Klik salah sawiosna buah buku novel Sunda atanapi nu sanesna saparantosna diklik engke pamirsa lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lazadana. Pantos lebet di Shopee atanapi Lazada mah pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge sakahoyong sakabutuh pamirsa. Henteu diwajibkeun balanja atawa ngagaleuh produk nu dipajang tapi bade digaleuh ge mangga teu sawios-wios. Ku balanjana pamirsa di dongeng Aki sami sareng ngabantoskeun kamajengan ieu channel. Hatur nuhun nu parantos ngarojong nu parantos balanja urang keureuh dongengna. Gancangna carita. Mobil anu ditumpakan ku Sidik jeung Ardi Nuraini Katut Paul geus tepi ka Bogor. Mobil reun di hiji imah di wilangan Bogor kota. Kabehan kalaluar ti mobil. Ardi sibuk ngaluar-luarkeun koper tina bagasi tuluy mikeun duit ongkos ka supir. Nuraini gap kana koperna tuluy miheulaan ka jero imah dituturkeun ku Ardi anu oge ukur ngangkat koper manehna. Ari koper bapana mah diantep
teu dipangmawakeun. Sidik melong kana koperna, ngarahu, tuluy narik napas panjang pikeun miceun bang baluh hatena. Koper diangkat ku Sidik, lumayan ti beberageg da geuning berat koper teh. Sanajan berat, Sidik maksakeun mawa eta koper, bari lalaunan leumpang muru ka imah anakna. Sup ka jero imah, nyampak Ardi mah keur muru ka kamar, ari Nur Aeni mah keur ngangkat telepon di baturna. Nya kedah nyarios kumaha tuh. Pas datang ka ditu kami di pasihan terang Bapana Ardi teh tos pensiun. Tuluy butuh tempat cicing oge duit. Nya Nur teh teu bisa nolak, nya kapaksa we dibawa ku kami teh ka dieu. Ari bejana Romlah kumaha? Cek Nur Aeni ngobrol jeung Romlah baturna liwat telepon. Bari nyabit-nyabit perkara Sidik. Sidik anu ngadenge caritaan minantuna mah ningah las satena. Minantu anu sakitu dinya ku dirina teh teu sangka geuning kawas kitu ka dirina. Aki ka kamar Paul we yuk, sareng Aki di ditu. Cek Paul anu karak norojol bari ngenyang leungeun akina. Kamar Paul sareng Aki, cek Sidik rada kerung sababanya manehna teh rek disakamarkeun jeung Paul. Nya Ki, piwarang mama sareng papa, Paul bobona sakamar sareng Aki. Hayu enggal Ki. Cek Paul deui bari barang-bang lumpat nuju ka kamarna. Sidik nuturkeun tukangeunana. Di sejen tempat di kota Tahu Sumedang, pembantu rumah tangga keluar. Pembantu rumah tangga keluarga Dimas mukakeun panto. Name uihnya Pak Bu, cek pembantu Dimas bari rengkuh hormat ka dununganana. Biro, tulung angkat koper mamah ka kamar Maya nya. Cek Tika ka pembantuna. Ulah atuh mah, Maya mah teu biasa sakamar sareng nu sanes. Cek Maya nu kakarak jol ka jero imah. Maya, iya kan ini Maya. Cek Tika bari mencorong anakna. Nuhun teras kunaon da Maya mah biasa nyalira di kamar. Punten nya nini. Cek Maya bari ngaleos ka kamarna. Maya mah memang kitu mah. Ari wege teu kenging lami-lami di kamarna teh. Cek Tika bari alham elehem rada isin ka mitohanna. Naon maksudna ieu teh? Nah ibu kedah cicing di nagang. Cek Dimas bari nyamperkeun ka Tika. Ulah maksep. Mamah mah tiasa bobo di mana bae. Penting aya tempat kangge koper mamah. Biro, candak ka kamar bibi teras siapkeun spray anyar dina dipan. Tika nitah ka pembantuna. Di kamar abdi, cek Biro kerung. Nya, Biro mah pindah sarena di dapur we nya, cek Tika deui bari murukuh sunu. Biro bari jeung baeud ngangkat koper ka kamarna. Daripada sari pawon mah mending ge dipecat we lah. Biro kukulutus. Ngahaja sorana teh ditarikeun supaya kadenge ku sarerea tuluy ngaleos ka dapur. Aida tepi ka gogodeg tuluy manehna nuju ka kamar Biro. Kocapkeun di kamar Paul, Sidik keur meresan barang-barangna. Foto Aida disimpen dina luhur meja leutik. Paul milu mantuan beberes. Ki, ari ieu naon? Cek Paul nunjuk kana kotak gede warna bodas. Eta lebetna mesin tik. Walon Sidik. Kangen naon nyanyanak mesin tik Ki. Aki tiasa ngetik di komputer Paul. Cek Paul kasalak ka akina.
Iya mesin tik teh hadiah ti Nini Paul. Nini nyuhunkeun Aki pang nyeratkeun dongeng, pang nuliskeun dongeng, tapi Akina teh acan gaduh waktos bae. Dugi ayeuna Aki teh acan nulis kangge Nini. Tapi ku sababayana mah patebih janten Aki pasti ngetik surat kangge Nini. Cek sidik bari mukakeun tutup mesin tik. Aki teh nyaah pisan ka Nini nya. Nya su, Aki nyaah pisan ka Nini hidup teh. Kitu oge Nini nyaah pisan ka Aki. Pami kitu mah Paul bakal nyaah pisan ka Aki supados Aki henteu kaicalan Nini. Cek Paul bari nyium pipi Akina. Tuluy ngabareng-bareng lompat keluar ti kamarna. Sidik ngahulang, tuluy nyarita sorangan. Nyasu, Aki ayeuna ukur ngemutan bae Nini. Aki, hayu mameun tos sayogi. Kadenge suara Paul ngageruan. Kasidik ti rohangan makan. Nyasu, Aki dongkap. Sidik norojo ka rohangan makan. Tuluy gek langsung diuk di kursi panungtung. Pak, eta kursi teh kangge Kang Ardi, mangga Bapak calik di kursi nu sanes. Ceuk tika kamitohana. Sidik ngahala napas, tuluy pindah ka kursi digigir meja. Mama, eta kursi kan kangge kepala keluarga. Aki kan kepala keluarga mah. Cek Paul protes ka indungna. Sawios barina Aki mah raos calik palih dieu. Ceuk sidik supaya Paul teka tutuluyan. Ardi ngurunyung tuluy gek diuk di kursi urut sidik. Telilan Nuraini datang mawa hidangan. Nuraini jeung Ardi laleumpang nuju ka kamarna. Sidik nyamperkeun. Di kenging, tapi Ardi buru-buru motong. Wengi Pak. Terus asup ka kamar jetrek kamar dikunci di jero. Kari sidik ngajanteng sorangan ngahulang nempo kelakuan anakna. Bari bibirna mah nyarita nuluykeun kalimahna. Ieu telepon dianggo ku bapak kangge nyarios ka mama Hardi. Penting munggaran teh sare bareng pikeun sidik jeung Aida karasa pisan bedana. Kawas aya anu leungit. Sebagian hate kosong sabab pangeusina indit jauh. Aida mulak-malik di depan butut kamar pembantu Dimas. Panonna terus nyileuk hese pisan pikeun mereumkeun nana. Sementara eta sidik keur nyawang lalangit ras deui kadenge basa sare bareng di gang tingkat 2 imahna sewaktu bantal ngan ukur hiji. Mana bantal Nyai? Bantal Nyai mah di dieu. Teu sadar sidik mukakeun leungeun kencana sabab pangrasana rek dipake angel ku Aida. Barang sirana Malik breh nu katempo lain Aida tapi na Paul incuna nu keur ti belas sare. Hate sidik ngarakacak. Geuning kasiksa pajauh jeung jalma anu dipika cinta teh. Rasa sono na maksa awakna nguniang hudang. Sarung disalempangkeun sukuna dilengkahkeun maksudna mah rek neangan telepon umum disabudeun Imah Ardi. Dina kayan kitu di luar Imah aya anu kutra ketrok. Punten sanes tosong ieu punten we ngaganggu punten para runten ieu. Aya jalmian di lebat. Sidik Purnama noong dina jandela. Si horeng datang desa urang awe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkan leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Punten eta geuning aya si Abah. Dede nolol na jandela tingali. Ngintip meureun nya. Bah ieu palai awu henteu jeung ieu tah kukurawu aya sakedik deui nyeepkeun geura sok meser sabungkus di bonusan sabungkus lah sawios.
Pamirsa oge nu bade jarajan sok mangga atuh ye nyaepkeun ye sakedik deui. Amis lawas kade matak dedeyeun awug ibi mah geura. Poha pamirsa. Bisarwiti ka bujang dongkap. Kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sidik Purnama jeung Aida dina jaga reksa kebon bagian kaopat cag urang teu nian neuleum sieum gesan sampeureun. Urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana padaran-padaran dongeng aki. Mugi-mugi sasarangan urang tiasa janten pangreah-reah anggone ngamumule seni Sunda utamina seni dongeng Sunda supados seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang cekapkeun heula sakitu akina amit pungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancak.